Mamang santri nu maranis, bibi santri nu garalis, ulah sieun ulah inggih, sugrek atuh dagarati. Ku bismillah dikawitan ngadamel ieu syiiran ku abdi yang membutuhkan kana rahmatna Pangeran. Iya syiiran sima abdi anu timbul dina ati, anu keur ngaragak diri ditinggal pupus ku umi. Barang dina hiji waktos kaleresan dinten Sabtu, aya kabar ti aesu tentang kondisipun ibu. Sima abdi asa teu nyangka, tapi da ieu teh nyata pun umi pupus ayeuna. Sima abdi meunina langsa, sima abdi henteu kawasanan ieu teh sedina, tapi da kedah narima kodok kodar ti Gustina. Jenazah di tengah bumi sadaya pada ningali, maksud taziah ka umi meuni silih berganti. Umi tos di pulasara, tinggal ditutup mukana. Sima abdi henteu kawasa ningali keur pamenteuna. Sing koceak sing jarerik carerik maratan langit, syuarga santri carerik santri jamaah carerik. Sadaya pada ngiringkeun ka masjid rek disolatkeun, langsung teras dipendamkeun di makom disadiakeun. Teka pikir ti dituna teu disangka ti dinyana, pun umi pupus ayeuna sedina kabina-bina. Pamanteu umi kabayang di pangkuan di lamunan, siangna janten kenangan wengina
janten impenan soca ngalir kenci soca sima abadi kawas nubuta ditinggal numi kacinta nalangsa luar biasa dahar abadi tamirasa syari abadi hanta tibra raga abadi asarara ngemutan numi kacinta abadi ikhlas jeung narima kana sadaya-dayana karena abadi teh manusia syaukur bisa ngadoa hatur nuhun santri-santri jeung alung di asogiri parantos ngaoskeun umi dugi ka 10 hari sima abadi manika tampi tak bisa mulangkeun diri kasaean santri-santri kasaean alumni dugi ka dia syiiran mugi Gusti ngagantian kasedihna langsaan digantos ku kabingahan tur pamugi Gusti nampi amal ibadahna umi tur sareng pamugi Gusti ngahampura dosa umi